Lebaran ge tebih keneh Abah eta radio menitos weuteung. Ya kapan ari sahur ngadengikeun Banteng banyolan enteng. Itu bener Sarki nyeun es campur kereta dia teh naon wae teh. Ieu teh ngajaga kami nyeun es campur ngarah buka puasa teh pedo buka kuno amis tiis bukurna loba nya kalapangora agar ya melon ya sirsak jeung mangga. Yakin teh bakal ngeunah? Ngeunah atuh sabab dicampuran ku gula beureum jeung susu. Aing mah teu amis Sarki. Pelacang saya ini ieu bakal amis sabab tadi kami geus ngasaan sagelas. Sia kacaletot. Aduh aing